Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Pertama-tama saya ingin sampaikan, saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda. Nah, terkait hal tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semualah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kumaha baraya Pasundan daramang di Bumina Sewang-Sewangan. Tangtos harapan simkuring sareng tamu simkuring Kang Ira Indrawardana. Alhamdulillah parantos sumping deui margi diulem ku buruan Pasundan. Atur nuhun Kang Ira. Sawangsulna. Tah abdi teh urang ngobrol ya Kang Ira. Mohon. Aya kieu sasauran kasauran sepuh urang di tatar Sunda, di tatar Pasundan, yen bahasa ciciren bangsa. Ya. Ieu nuju rada manah simkuring khususna umumna sadayana kirang langkung aya 40 dugi ka 50 juta Kang Den nya penduduk Jawa Barat teh. Anu pituin Sunda boh komo kitu nya. Rada kausik ya teh ku hiji pernyataan anu teu pameng sumpingna teh tiang terhormat anggota DPR RI, sanes DPRD provinsi kabupaten tapi DPR RI. Urang tos paos lah sadayana jenenganna saderek Arteria Dahlan gitu nya. Nami nama sae da sepuhna ge tantos miharep nalika utami ibunanya nalika babaran teh hoyong masihan nami ka putrana sapertos indung-indung urang oge masihan nami anu sae supados lalampahana sae gitu. Nyata panginten di tengah karirna saderek ade lah kitu nya disingkat supados teu panjang teuing sareng harorea mah abdi nyebat namina ge gitu teh. Saderek ade teh naon nuju ka usap jurig paintennya Jurig di kasasauran ya urang tos-tos uning ngasadayana lah diulang-ulang di medsos, di TikTok, di Instagram, di WA group berterbaran lah kalebet di berita-berita di televisi bahwa saderek ade ieu tos sasauran anu henteu dina teu pas teu dina tempatna gitunya sehingga sakumna urang Sunda tangtos dinten-dinten ayeuna nuju ngaraos kasigeung ku statementna nu sapertos kitu. Nah, simkuring ka Kang Ira tangtos nage dina kesempatan nu pertama ieu hoyong uninga respon salira salaku pituin Sunda. Oge komo salira mah anu ngajagi naon namina teh tanah leluhur di Cigugur. Kabuyutan sanes bahagian tina eta lajeng deui antropolog budayawan aktivitas salira luar biasa di Kabuyutan di naon kegiatan-kegiatan anu ngamumule nu mulasara budaya Sunda ieu. Heug ayeuna aya jalmi anggota DPR RI sasauran yen mangrupi laporan geningnya dina video teh ka nalika anjeunna rapat kerja sareng Jaksa Agung ka Jaksa Agung
di mana Pajaksa Agung nage pituin Sunda orang urang Majalengka asli Tuh, geuningan. supados mecat atanapi ngalirenkeun seorang kajati anu sasauran ngangge basa Sunda dina raker rapat kerja sareng DPR alatan sasauran ngangge basa Sunda. Tapi salajengna aya naon aya anu rada ngabingungkeun simkuringnya tapi eta patarosan simkuring atanapi diskusi urang salajengna ngeunaan anu ngabingungkeun ieu teh ku simkuring mah waka didugikeun heula. Ayeuna dina kesempatan pertama hoyong uning aya respon Kang Ira ngeunaan kajantenan ieu. Sumangga. Mangga hatur nuhun sateuacanna. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi Rampes. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dekan, ya Kang Budiana lanceuk simkuring. Hatur nuhun urang di tahun baru itu ya. Awal tahun. Awal tahun. Terus diduruk ya urang Sunda. Tos ngawitan ya Kang Ira. Kanden ya. Awal tahun terus diduruk gitu kan. Diduruk, Jadi bener. upami dina mah pemanasan. Pemanasan. Panginten. Janten kahiji kumargi tadi akang aya sababaraha identitas anu diuningakeun. Kahiji tina perkawis urang Sunda. Nemawi simkuring oge dina Instagram ngadamel konten gitu. Upami ningali waroga simkuring abi jalmina kalem meureun nya. Teu aya beungeut preman meureunna, teu aya beungeut barangasan gitu. Tapi aya paribasa ulah sok ngutik-ngutik macan turu cenah gitu. Ulah sok musik-musik macan turu eta istilah Sunda. Tah eta leres. Janten pakait sareng kasus anu nuju rame ieu. Dina istilah Sunda aya kekecapan hade ku omong goreng ku omong. Jalmi mah ditinggali heula tina hade basa, hade tata, hade rupana heula. Ari basa Sunda ngabogaan pangeunteupan rasa. Boga pangeunteupan ajen. Numawi tadi di kawitan ku akang nyaurkeun yen basa ciciren bangsa. Ari urang Sunda tangtosna anu jadi ciciren sajabi tina rupa budaya aksara sareng sajabina nya basa. Ayeuna upami ibarat urang identitas urang bagian tina identitas urang teu diajen teu dihargaan ku batur kumaha praosan anjeunna oge pami dikitukeun gitu kan. Nah ayeuna berbicara kunaon atuh bet nyeuneu cenah mun pira ge basa cenah pira ge ayeuna ari basa teh ciciren bangsa. Urang emut kana perjuangan tahun 1828. Bisa ngahijina bangsa Indonesia teh kusabab pameunggeutna naon? Basa. Dina 3 poinna teh menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Urang Sunda nu dibeungkeutna kunaon? Nya ku basa oge diantawisna. Jadi upami eta pameungkeut diseuneuhan berarti sarua jeung deuk mecahkeun ngaburantakeun urang Sunda. Urang Sunda. Janten basa anu mangrupi panyimpai pameungkeut ikatan tetali batin ieu tangtosna ku nu bersangkutan seolah-olah deui secara togmo lugas secara viral bahkan terbuka bukan dalam sidang yang tertutup gitu kan dieceskeun pisan. Nanti bikin takut orang gitu. Nanti menjadikan kita tidak mengerti dan segala macam. Anu kesana memang dengan gaya mimiknya kan ari secara bahasa psikologis tubuh katingali atuh jalmi anu misalnya kieu maaflah misalnya gitu dalam formal bagaimana sebaiknya beda dengan itu pakai bahasa Sunda kritik bla 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 katingali pisan gitunya katingali pisan bahwa ada sesuatu anu melatar belakangi gitunya anu ngacukang ngelantarankeun kunaon jalmi eta begitu cecep gitu numawi ieu panginten hal anu udah ditelusuri sebetulnya. Tapi tangtosna publik oge terang Kang. Bagaimana track record anjeunna dina konteks attitude. Ya, atanapi etika. Aya buktosna. Aya buktosna aya gitu. Rekam jejakna. Muhun, contoh waktu sareng Pak Emil Salim. Aras. Gitu kan, anjeunna kumaha sikapna sang sagarupina. Abdi geus rencangan di UI seueur gitu.
bagaimana rekam jejak sang sagarupina kalebet anu viral oge kumaha kalakuan anjeunna dina gaduh kendaraan anu nomor polisi nage aya hiji tapi 5 mobil misalnya kan ieu dina track record eta tos ngagambarkeun wakil rakyat Teu mere contoh. teu masihan contoh ai rakyat Indonesia teh rakyat anu ngagaduhan tata etika keadaban tapi anjeunna nu salaku wakil rakyat teu nembongkeun ajen tata etika karahayatan bangsa Indonesia. Janten jelas dugikeun ka aya tuntutan-tuntutan kahiji misalna ieu ngarucahan lembaga marwah anu bagus Dewan Rakyat bahaya ieu gitu kan. Sok komo anjeunna aya di hiji partai anu sipatna marwahna ngusung Trisakti nasionalis misalna. Trisakti. Tangtosna kan rakyat oge anu gaduh jiwa nasionalis asa teu kieu ieu gitu kan. Janten wajar upami ieu kasusna bahasa Sunda kan. Kumaha ieu oge tiasa kajatan karena bahasa-bahasa sanes gitu. Janten cek paripaos nama daripada hal anu mungkin sebagian jalmi nyaurkeun apira ge da urang teh cek urang Sunda mah tari aya paribasa tara aya anu kabeureyan ku tulang tulang hayam atawa tulang embe kitunya di mana-mana kabeureyan mah ku cucuk lauk. Jadi hal-hal anu leutik tah eta janten numawi hal ieu komo anu kasebat disaurkeun ku Dewan Rakyat wajar upami rakyat Sunda urang Sunda tangtosna panginten teu sadaya urang Sunda oge gitunya katawisna ieu urang Sunda anu ngagaduhan keneh rasa rumasa mibanda jeung ngaajen kana basa Sundana kitu samkuring samantawis Tah simkuring bade kana ieu Kang Ira sakedik kana wilayah latar belakang politik tanapi pamaksudan politik gitu ya. Maksudna kieu kumaha kamandang Kang Ira upami simkuring gaduh pandangan kieu lamuna dina konteks misalna kan anjeunna teh di komisi 3 2 gitu tah anu ngawidangan masalah hukum di DPR teh sehingga mitrana ge APH aparat penegak hukum kalebet Pajaksa Agung aya maksud politik tertentu misalnya terserah manehna lah naon eta maksud politik da eta meureun maksud politik pribadina kelompokna atawa naon nya tong make alat budaya dipake alat nu teu bener atanapi lebah dia nya budaya lah panginten dina konteks bahasa daerah yang disindiran ku manehna harita gitu kan nya maksana ulah lamun keur boga maksud politik mah tong terus make cara kitu gitunya make we cara politik anu naon namina teh karena politik itu numutkeun Fran Magnisuseno naon namina teh pakar etika politik dina etika politik dina harti teori politik nu aya di rumpun ilmu politik disebatkan ku Fran Magnis bahwa politik itu adalah sesuatu yang syarat etik. Politik itu adalah syarat etik. Jadi lamun ge dikaitkeun jeung gerakan politik sebut saderek ade gaduh agenda politik tertentu yang ditujukan kepada Jaksa Agung nyatong gitu carana karena berpolitik pun politik itu kembali lagi pada kasauran Fran Magnis tadi adalah sesuatu yang syarat etik. Politik itu bukan sesuatu yang kotor, politik itu syarat etik. Bung Karno dan Bung Hatta memerdekakan negeri ini kan dengan gerakan politik, dengan Gerpol, sehingga Republik ini menjadi merdeka. Di Islam ada masyarakat madani, itu upaya politik kewargaan yang dilakukan Kanjeng Rasul dan sangat syarat etik. Nah, sementara tugas anggota DPR itu 88% berpolitik, berpolitik. Itu sanes. Tah, janten
memang sesi ieu mah rada bentenna teh Kang Den ieu kedah suasanana kedah diskusi ieu mah sanes patarosan dari seorang host kepada narasumber sanes. Mudah, urang Nah kumaha ngobrol. numutkeun Kang? Peka mandang abdi kitu Kang. Kartos, abi kartos sakedik maksudna, memang ieu kan kasusna ketika ada persinggungan antawis politik kepartaian dengan politik budaya. Maksud abi kieu, bagaimanapun juga Indonesia itu negara yang masing-masing kebudayaan daerah itu berpolitik. Artinya melakukan strategi-strategi budaya politiknya. Kita tahu sejak masa Orde Baru lah, kita lihat bagaimana politik budaya tertentu menguasai pada ranah politik nasional. Kan gitu. Dan dugikeun ka misalnya anu Dugi ka mengakar kuat. mengakar kuat Ayeuna. gitunya. Katakanlah kita Dugi ka disebutna ge nalika rezim baru. Orde Baru berkuasa mah aya nu disebat dina sistem politik Indonesia aya nu Mohon. disebat budaya politik Mataram. Mataramisasi Mataram kasebatna. Tah, janten ilarosan ieu politik anu sifatna kenegaraan, politik pemerintahan, politik kepartaian pun mereka kadang memainkan juga instrumen-instrumen politik budaya tadi. Cuman sayangnya ade ieu upami dina main bola tema offset. Offsetna ieu dengan bukan kartu merah, kartu rasis. Dia kurang Kartu cantik. rasis, ya. Dia kurang cantik memainkan hal Istilah eta. enggak ya kartu rasis. Ya, karena SARA bagaimanapun juga di Iya. Indonesia ini potensi konflik tinggi. Leres. Potensi konflik ini semestinya sebagai seorang wakil rakyat yang jelas-jelas diduduk pada partai nasionalis, dia harusnya paham akan potensi konflik SARA yang bisa dimainkan sebegitu rupa. Justru mestinya wakil rakyat itu menjaga hal-hal itu jangan sampai seperti itu, apalagi setelah era reformasi. Harus menjadikan politik budaya ini menjadi politik yang harmoni dalam politik bernegara. Bukan dijadikan sebagai alat untuk kemudian mendiskreditkan, apalagi untuk tujuan-tujuan agenda kekuasaan, kelompok tertentu, atau napi golongan-golongan yang punya background etnik tertentu atau apa, tidak mestinya gitu. Nah, disinilah kemudian saya pikir saya melihat ada kekurang wawasan gitu, kekurang wawasan, terutama wawasan pengetahuan tentang budaya nasional, tentang budaya-budaya daerah. Padahal sebagai seorang wakil rakyat siapapun itu, ketika dia duduk di namanya Dewan Perwakilan Rakyat RI, dia harus punya pengetahuan wawasan Nusantara. Jadi bukan semata-mata hanya untuk kepentingan agenda politik partai dalam hal ini apapun itu. Tah janten deui perkawis ayana persinggungan antara politik kebudayaan katakanlah dengan politik kepartaian. Margi memang bagaimanapun juga Indonesia yang beragam budaya-budaya etnik itu mereka juga berkontestasi, bukan berkompetisi. Berkontestasi ingin memunculkan karya-karya budaya yang baik bagi Nusantara. Salah satunya bahasa. Kita tahu gerakan bahasa di Jawa Barat misalnya. Aksara, bahasa, bagaimana peringatan Hari Indung, Hari Bahasa dengan berbagai acara dan segala macamnya. Tah, Numawi ketika masyarakat di grassroots katakanlah nuju naon gitu haneut-haneutna ya bersukacita dalam nuansa keragaman budaya itu ngahangkeutkeun budaya-budaya lokal, tapi ada sebuah cek bahasa Sunda membeureun kacaletot basa gitunya atawa kumaha, cuman dilontarkan pada sebuah forum resmi formal dan viral. Bagaimanapun juga bahasa yang sudah membumi dan apalagi sudah ratusan tahun menjadikan satu ciri identitas dan bagian dari karakter suatu masyarakat Sunda, dengan ungkapan seperti itu nampaknya sebagian besar masyarakat Sunda merasa tersinggung. Nah, ketersinggungan inilah yang kemudian menjadikan sebuah gerakan-gerakan yang cukup masif di berbagai daerah gitunya. Tapi memang hal-hal seperti kieu di abad milenial ieu kemungkinan wajar terjadi. Naon margina? Konteks media sosial. Ya. Gitu. Konteks media sosial yang menjadi bagian dinamika masyarakat itu menjadi responsif.
Jadi hal-hal kecil apapun dimanapun ketika itu di blow up dalam sebuah media sosial akan mendapatkan respon yang cepat juga dari masyarakat. Apalagi ini berkaitan dengan konteks ciri identitas budaya suatu masyarakat Sunda. Yang jelas suku atau etnik Sunda ini merupakan etnik terbesar kedua di Indonesia ini. Gitu Rupina Kang. Tangtos terbesar kedua di Indonesia. Oge kieu Kang Ira. Oge pasti terbesarnya eta anggota DPR RI di Dapil Jawa Barat teh gitu. Tah, Ieu teh kieu maksud abdi. kunaon carecing wae gitu. Ngan aya Mung Sajalmi, Mohon. seorang tokoh Jawa Barat yang anggota DPR RI yang Mohon. satu ini yang bersuara terhadap lalampahan si Ade ieu. Urang saurkeun Urang saurkeun jenenganna Pate Pate Behasan Hasanuddin. Memang abi ningali dina nuju awal-awal rame ieu salut ya. Artinya responsif dari partai yang bersangkutan sendiri langsung memberi sikap gitu. Dan abi ningali mung harita abi memang teu tiasa dongkap ke acara anu diayakeun di Jalan Garut gitu nya. Bagaimana Di responsif perpustakaan Pait Prosidi ya. gitu. Prosidi. Abi ningali dina media sosial Pate Behasanuddin dari tokoh partai tersebut memberi sikap gitu kan. Nah ini berarti kan ada kejujuran juga. Ya. Nah di dialah nu mawi Pamendak Simkuring kamelangna rahayat sok bilih cek bahasa Indonesia mah gara-gara nila setitik rusak susu sebelangna. Nah, mudah-mudahan Ibu Mega saenggalna tah si nila setitik teh disieukkeun lah gitunya. Pamitiasa disieukkeun teh ka Bandung Bu Mega supados diwarah ku orang Jawa Barat ngartos babasan sanes kanten gitu nya. Untuk tidak kemudian menjadi konflik antar etnis, Mohon. numutkeun simkuring mah Kang Iranya etnis timulai ujung barat sampai etnis Indonesia ujung timur sadayana ge ngajarkeun kasaean. Leres. Moal mungkin aya hiji etnis di Indonesia anu dilebet ajaranna teh kadenya mana si lain lamun geus jadi jelema geus sukses si lain kudu nyindiran etnis lain. Lain teu aya. Teh etnis Moal nanaon ajaran juga gitu asa moal aya gitu kan. Mohon. Nah janten ku kituna ieu menjadi sangat personal gitu. Tadi aya kieu Kang Ira, ka sebat-sebat kan aya gempangannya di budayawan sastrawan sabaraha dinten kapengker di perpustakaan AI Prosidi kami telepat dipimpin ku Ki Sobat Kang Cecep Burdansa Leres. sareng sanes-sanesna. Kang TB Hasanuddin oge ngersakeun sumping dina gempangan eta mali statementna ge muncul di media-media proper lah, di media online, media-media nu prudent maksudna. Lajeng deui kieu maksud deh pami telepat aya hiji klausa, aya hiji poin dina hasil gempangan dina notula rapatna. Mohon. Notula gempangan eta teh hiji di antawisna selain bade ngagrudug bade nyumpingan bade ngadongkapan DPR RI ka Senayan teh si para tokoh sareng budayawan teh nanging ieu menarik. Naon tah? Kang Ira ngaos teu abdi dina HP salah satu poinna teh yen sing horeng saurna pertama kieu Pak Mohon. Kang aya opat Kajati kepala kejaksaan tinggi di Indonesia anu asal ti suku Sunda tetapi orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat anu etnis Sunda gitu kan. Eta mung aya opat. Tina opat teh hiji Kajati Jabar, Kang Asep jenenganna teh telepan. Tilu berarti duka di Kajati provinsi mana deui. Opatanana can kantos cenah ngalakukeun kitu. Nah eta nu mawi tadi simkuring ngadugikeun. Lamun ieu gerakan politik anu dilakukeun ku saderek ade nu arahna ka PJA anu jelas-jelas PJA teh naon namina teh pituin Sunda, pituin Pasundan. Kan? Ieu aya maksud naon? Karena ternyata teu aya saurna.
di mana mangga ka Kang Cecep tapi ke pami urang tepang sareng Kang TB Hasanuddin urang taroskeun leres teh aya nu sasauran gitu berarti abdi ge rada ke cek abdi teh di hiji grup pengurus paguyuban Pasundan abdi sasauran satos eta ditayangkeun di share Mohon. notulen rapat tanapi diskusi tanapi gempangan panglaungan di Mohon. perpustakaan aya Ayo, prosidi eta aya hiji poin disebat di dinya yen aya opat kajati anu pituin Sunda nuju nyangking jabatan janten kajati teh opatanana teu rumaos. Berarti ya si Ade teh naon jelema teh? Hoax atau Hoak kumaha tak gitu. kumaha, tapi fakta berikutnya juga memang faktual bukan hoak ya. Iya. Urang nyakseni aya laporan media yen anjeunna dipanggil ku sekjen partaina sareng ketua majelis pertimbangan atau dukana naon di partaina. Fotona aya leres. Lajeng terakhir mah satos eta aya oge apa namanya siaran pers elektronik oge online anu mangrupi permohonan maaf. Sateu acan Kang Ira naonna mina teh sanes ngawalor atunya mairan ieu Mohon. hal eta ieu aya video oge Kang. Aya Ti saha? video ti Pak Ketua Umum Pengurus Besar Wes, Paguyuban. saya. Pangersana Prof Didi anu ngarespon perkawis permohonan maaf saderek Arteria Dahlan Mohon. ngeunaan lalampahanan nu kirang iceus ieu gitu. Mangga cobi Kang Jani ditayangkeun aya. Tentu saja itu merupakan langkah yang tepat, yang baik, karena orang Sunda pada dasarnya pemaaf. Namun demikian, ungkapan itu seandainya dilakukan dengan keikhlasan dan dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan bahasa politik, bukan bahasa dan taktis sementara hanya untuk meredam kegaduhan. Karena bagaimanapun juga lidah itu adalah sebuah komponen badan yang sangat membahayakan apabila tidak terjaga. Oleh karena itu, ini adalah pembelajaran jalan yang berharga bagi siapapun, kepada siapapun, lebih-lebih bahwa apa yang dilontarkan oleh Partai Dahan itu terindikasi manuver-manuver politik. Nah, saya berharap semoga tulus pernyataan itu, tidak karena atas dasar paksaan dan tidak atas dasar tekanan politik. Nah, mari kita bangun kebersamaan ini dan jangan sampai kita terganggu kebinekaan kita dalam keikaan oleh karena ungkapan sosok yang tidak bijak. Itu saja barangkali sikap dari Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Terima kasih. Tah, Kang Ira Mohon. ka kuping ku urang sadayana kalebet ku baraya buruan Pasundan tadi mangrupi statement Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan pangersana Bapak Profesor Dr. HM Didi Turmuzi ngeunaan lalampahan saderek Arteria Dahlan nalika saderek ade nyungkeun dihapunten tanapi ngalakukeun upaya permohonan maaf ngalanggungan media. Nembe direspon Kang Iranya ku salah sawios tokoh Jawa Barat anu kalintang naon namina saena tadi ungkapanna seperti kitu. Ti pangersana Prof Didi ulah dugika tadi nu menarik mah. Yen ungkapan itu
juga akibat tekanan politik dan kalebet lalampahan saderek Arteria Dahlan juga mangrupi langkah-langkah politik anu kusim kuring diistilahkan gerakan politik, aya gerakan politik nah gitu. Lepas di manehna kahaja jeung teu kahaja, sasauran anu nyigeng urang Sunda nu sapopoe ngangge bahasa Sunda. Gitu. Kumaha respon Kang Ira ngeunaan tadi respon sepuh urang Prof Didi tumali sareng upaya permohonan maaf saderek Arteria Dahlan. Nuhun, mangga kumaha. Mohon dina anu disaurkeun ku ketua umum nembe abdi ningali yen ari sepuh Sunda mah di mana-mana pasti bijak. Margi aya kasauran palasi Pasunda. Uga maning paretea. Urang Sunda mah pami beuki eusi, beuki merunduk siga pare. Tangtosna mantena langkung jembar menyikapi ieu. Namun tangtosna abi percanten kumari kamari oge. Begitu aya kasus ieu kan paguyuban Pasundan tangtosna dipingpin ku mantena mengambil sikap yang tegas. Karena untuk menaungi marwah harga diri orang Sunda namanya ge paguyuban Pasundan tangtosna. Nah, tapi kan leres kasauran anjeunna oge. Dipiharep mah ieu leres-leres tina ginuluran tina ati sanubari. Tah kunaon anjeunna gaduh statement kitu? Urang oge maca dina track record media sosial. Kan yang bersangkutan teh henteu ujug-ujug nungkeun di Hampura. Margi kan gubernur oge kan terus menyarankan aya oge medsos walrana kan. Cenah urang mah mencek bahasuna teh mah teu kudu menta Hampura, saya mah sok we ka ditu cenah ngomong ke MKD naon gendengan. Jadi katingali pisan gitu. Karakter dasar seorang wakil rakyat itu ketika ada rakyat yang kemudian memberikan respon kritik sosial atas apa yang disikapi oleh wakil rakyat tejembar mana gitu. Nah, iya kan berarti jelas ketika besok-besoknya baru ada minta maaf sebagai sepuh terus uninga lah. Ieu teu mungkin upami teu aya hiji tekanan katakanlah ti pimpinan gitu kan anu supados anjeunna diemutan gitu kan. Janten aing ngahampura mah ngahampura dan memang urang hirup mah da teu aya bener salawasna, teu aya salah-salawasna hirup mah. Namun kan upami teh mah tina tadi kacaletot basa, tangtosna seorang wakil rakyat berbicara di forum yang terhormat itu berdasarkan kesadaran yang tinggi. Nah, kesadaran yang tinggi. Teu mungkin eta kacaletot basa teh ukur ibarat urang nuju ngobrol kieu hampura punten abi teu kahaja. Henteu. Karena dalam sebuah forum yang formal seorang wakil rakyat akan mempersiapkan apa yang akan diungkapkan, apa yang akan dilontarkan. Nimawi tadi upami da abi mah sanes pengamat politik gitu nya, akang nyaurkeun apakah di balik itu ada agenda politik segala macam, urang tinggal lewe ka payuna. Tapi sakedik anu hoyong ditekankeun deui palih dieu, aya kajian tina antropolog namina Edward Brunner, perkawis kajian etnisitas antawis di Medan sareng di Bandung. Bahwasanya untuk di Bandung itu punya bahasa Sunda sebagai budaya dominan. Pameungkeut karageman etnik-etnik nu aya di Bandung. Sakumna anu aya etnik-etnik di Bandung, upami tos di Bandung pasti aranjeunna nyarios ku basa Sunda. Punten. Kasauran Edward Brunner ieu khususon etnis Sunda Mohon sareng Medan saja atanapi sadaya etnis kajian anjeunna kan membandingkan di kota antawis kota Medan sareng Bandung. Medan sareng Bandung. Mohon, magi kajianna bahwa di Bandung itu ada sebenarnya temuan namina budaya dominan. Jadi konsep kajiannya budaya dominan. Budaya dominan itu memberikan pengaruh kepada keragaman sehingga akhirnya budaya dominan itu tetap bertahan dan kemudian bisa mempengaruhi pada kehidupan halayak. Nah, di Medan sanaos di situ Batak, tapi kan budaya Batak tidak menjadi budaya dominan. Gitu. Nah, apami di Bandung mah salah sawiosna bahasa. Ayeuna tiasa ka uning aku urang sadaya di Bandung we sebagai melting pot Nusantara da seueur etnik di dieu. Geuningan sakitu orang-orang etnik mana bae, bangsa mana bae anu tos lami hirup kumbuh di dieu, aranjeunna begitu ajrih.
kabudaya Sunda ngalangkungan anjeunna diajar ku bahasa Sunda. Misalnya orang Jawa yang bari heureuy abdi ge da tos 10 tahun di dieu bisa bahasa Sunda gitu Logat kan. abdi tos siga Logat orang abdi Tasik tos pan orang cenah. Tasik pan ugal poe ngadahalo teh gitu. Padahal logatnya logat Jawa kene. Logat gitu. Jawa kene. Maksud abdi bahwa bagaimana bahasa Sunda itu bisa menjadi pamengkeut di kalangan masyarakat yang beragam etnik dalam kajian tersebut. Nah, ketika simbol pamengkeut ieu menjadikan sebuah naonnya mun ieu mah satu ketersinggungan bahkan sebuah yang didiskreditkan gitu kan, diturunkan ajena gitunya, otomatis lah ini kan indikasi orang yang tidak suka pada persatuan dan kesatuan kalau begitu kan. Nah, maksud abi ya Nah, itu hati-hatilah di gitu. level itu Hmm, partena Arteria Dahlan harus hati-hati ya. terhadap saderek Arteria Dahlan. Waduh, disundakeun bisa nih mah. Karena kan itu alasannya kan. Ya. Kang. Mhm. Berarti dia telah menjinggung pamengkeut Pamengkeut budaya hiji suku, leres. ngalangkungan bahasa suku eta, Naon. berarti dia itu punya karakter Pemecah pemecah belah. Makanya seueur kan anu mun urang manonya poster-poster gitu kan. Anu Tuh. didamel secara spontanitas di masyarakat Spontanitas. Sunda nyalira. Paguyuban Pasundan dengan gagah ngadamel Tuh. teu pameng dina billboard Leres. di pintu tol Pasteur ngejeblag. ngajeblak peringatan dah Peringatan. yang maung Sunda usik gitu kan. Halus bahasa nama kan meminta Halus meminta. maaf. Pami anu poster anu pabalatak di masyarakat mah wah Teu kirang langkung langkung keras deui gitu. langkung keras deui. Tapi mudah-mudahan Kang ku peristiwa ieu kanggo sadaya wakil rakyat berarti leres berbicara nasionalisme itu apa sih? Berbicara nasionalisme adalah sejauh mana wakil rakyat harus punya pengetahuan wawasan budaya daerah Indonesia. Jadi ketika aranjeuna bertugas pada daerah manapun, meskipun dia bukan berasal dari budaya itu, pelajari budaya tersebut Ya, dan dan sebagainya. persis. Hal yang sama juga di dalam istilah politik nasional. Mhm. Politik nasional itu diperkuat oleh kekuatan-kekuatan etnopolitik. Tuh geningan. Kan? Mhm. Nah, sementara sekaliber anggota DPR RI, Nusa Popoe make jas lengkap, di dasi aya lambang naon dina aya emblem lambang keanggotaan kelembagaan negarana di dadana belah kenca biasana teh. Kudu nya hampura abdi make bahasa Purwakarta ya, kudu gablek kasadaran model ke arah dinya tukangnya. Mohon. Tadi teh saur Kang Ira naon kudu tinggi tingkat kesadarannya. Atuh mohon. Nah, ayeuna saderek Arteria Dahlan kesadaran mayar pajak ke mobilna anu jumlahna loba wae eueuh. Leres. Kemudian kesadaran tentang etnisitas Nusantara ini. Kan anjeunna mau wakil rakyat, rahayat wae anu ragam etnik di Bandung, di Sunda notabene Jawa Barat begitu menghormati, mengajen karena budaya dominan di mana budaya itu berada. Mohon. Ai wakil rakyatnya tidak belajar dari rakyatnya gitu. Berarti dia mewakili siapa? Mawi banding kuliernya abdi Kang atau saya mending ada partai kuring judulnya gitu. Kayak ditaruh suka ngira ai Kang Budi sebagai wakil di partai kuring ngawakilan rakyat tuh ngawakilan kuring gitu. lebih hararampang jika nantinya. Tapi iya mudah-mudahan Kang di awal tahun iya kapayun ia menjadi hiji nyonya jantan hiji pemantik ya. Pemantik bahwa di masa-masa menghadapi pemilu 2024 jangan sampai politik kebudayaan dibawa-bawa dalam ranah untuk menjadi alat kekuasaan, memecah belah antar etnik atau menjadikan alat pemenangan untuk menyingkirkan etnik lain dengan dasar kepentingan politik partainya atau politik kekuasaan dari sekelompok orang. Karena Indonesia ini sudah sekian tahun loh teruji dengan Bhinneka Tunggal Ika dan persatuannya. Jangan sampai malah ini dibobotohi, mencek bahasa ieu nama dibobotohi di dewan sendiri. Jangan sampai atuh ngisinkeun gitu.
Nun Kang Ira. Mhm. Tapi ieu kalintang rame jeung resep reus pikareuseuna wangkongan utami penjelasan-penjelasan ti Kang Ira nu bernas kieu ngeunaan Mudah-mudahan. Nuhun. persoalan nu ayeuna nuju rame. Kedah diemut ku saderek Arteria Dahlan. Orang pertama yang menyatakan di sidang BPUPKI Pamito Lepat Mhm. bahwa Indonesia harus dipimpin oleh Bung Karno itu adalah Raden Oto Iskandar Dinata. Dan dia adalah salah satu ketua umum pengurus besar Paguyuban Pasundan di era tahun 45-an, di era kemerdekaan itu. Artinya orang Sunda pertama yang menyatakan bahwa republik ini harus dipimpin oleh seorang yang cakap, pandai, berwibawa, namanya Soekarno. Dan itu adalah Oto Iskandar Dinata, si Jalak Harupat. Leres. Nah, iya, jadi sekali lagi tidak hanya saderek ade tapi nu sanesna oge Leres. ari geus level jadi anggota DPR RI, semua wakil rakyat kita tidak hanya DPR RI harus tahu apa itu yang namanya sejarah perjuangan bangsa. Leres. Nah, saya kira itu ya Kang Ira. Nuhun. Mawi abdi nembe nuju sasauran teu madep ka Kang Ira tapi ka kamera. Kamera Udah supados ditinggal ku saderek Arteria Siap. Dahlan. Mohon. Rupina kitu Kang Ira Hatur nuhun. sakali deui ngahaturkeun Sami-sami. nuhun urang tepang deui di Mangga. episode salajengna dina bahasan nu langkung pika reuseun deui ngeunaan Indonesia supados langkung jaya. Siap. Hurip Penuh. buruan Pasundan. Hatur nuhun. Hurip. Baraya Pasundan cekap wae wangkongan simkuring sareng Kang Ira Indrawardana budayawan anu pikareuseun. Salajengna urang tepang deui di episode anu salajengna deui. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes sampurasun. Hayu junjung wibawa jembar daya kisut